Sampurasun dulur-dulur wargi-wargi sadayana tepang deui sareng sim kuring aasan di tea dina acara ngobrol bareng SMR Production. Acara ini disponsori oleh Mang Asep Hap Hap. Dina danget ieu sim kuring aya tamu hiji yaeta anjeunna teh sebagai seorang yang mempunyai ilmu suling sakti. Orang yang mempunyai ilmu suling sakti. Para wargi sadayana. Yuk, tanpa berlama-lama langsung wae lah. Kita sambut Mang atau Kang Dahlan suling. Aduh, Mang. Alhamdulillah. Kang Sandi kumaha? Sok atuh nyalse we atuh bari ngarokok ngopi, bios lah ieu mah. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Janten di dieu teh Mang Dahlan teh Kang Dahlan teh janten personil SMR anu nyepengan suling. Suling. Mohon. Aduh, tos ti kawitan tahun sabaraha eta nyuling mah. Aduh rada poho deui ya. Orang Sunda teh pohoan. Nah, poho lagi kumaha ta? Sekitar tahun salapanan. Salapan. Oh, salapan berarti abi Yuswa teh neme genep tahun pakai salapan mah abi teh kan kalahiran 93 nya. Nya matak abi teh panjarios teh mun teh ieu Ujang Sandi. Tah leres. Janten salapan Kang Dahlan. Salapan. Eta teh pertama hoyong nyuling teh kumaha eta teh? Tadi nama da taya sugan aya cita-cita kadinya. Tah aya Kang Sandi, tah aya. Janten kumaha? Tah cita-cita kadinya. Mung sok ngingiring ka. Ngingiring. Abi inget kan kasih bapak SMR ka Pangkus. Mohon. Oh, sok ngingiring gitu. Gitu. Oh. Ngingiring, resep gitu. Naon? Manggulan bok baheula mah gitu. Manggulan bok. Heeh. Bok bonsok sistem gitu. Ya, salon lah mun di Subang mah gitu. Salon mah tuh para ya, tukang potong rambut ya, salon mah. Mun di Subang mah salon gitu. Mohon. Namina gitu. Baby shop. Manggulan bok tina manggulan bok heula saat acan nyuling teh. Ya, resep we kitu resepan. Wah, ulah ilu. Mohon janten kana seni teh tina memanggulan bok teh alah asa resep ya gitu panginten. Asa resep. Oh. Teu para ruguh teh tahu ge. Aduh. Kan ieu resep, itu jadi bingung. Oh, gitu. Jadi kadi resep gitu keneh lah gitu. Masih keneh galau lah mencek bahasa budak ayeuna mah gitu. Tah, ari kieu kan seueurnya alat musik teh aya gitar, aya keyboard, aya tamborin, aya kendang. Nah, jik pilihan Kang Dahlan teh jik langsung kana suling gitu kumaha cari eta aya caritana kumaha. Caritana kieu. Abi emut keneh mun jalepat mah tahun 2003 lah, 2004. Ngiring ka Ledeng. Nyaeta masih rencangan si bapak keneh. Si Pak Cecep, Pak Pepe lah mun ieu mah rencangan si bapak keneh. Oh, mohon. Tah Senar Intan kadinya aya nu latihan gitu tah. Mohon. Resep mah atos resep gitunya, anu resep. Cuman pas kadinya geningan pas pisan teh aya pemain suling di dinya teh. Teh aya karek kitu we gol gitar, kenang, organ nu kitu lah pemain suling teh aya. Mohon. Terinspirasi teh. Terinspirasi karena teh aya pemain suling. Tah di dinya terinspirasi gitu. Oh, janten ieu lahan pemi ieu mah nya. Aya lahan ieu pemain suling teh aya gitu bangitnya. Padahal di nu hate mah can bisa gitu. Can bisa di nu hate mah gitu. Tah, ari mulai belajarna ti saha tapi belajar nyalira kumaha? Ari eta mah jujur we abi otodidak Mas Andi. Otodidak teu taya ngaguru kasa otodidak we gitu.
Wah, guru kan itu ka Garut bener. Bisi ngaguru, bisi munyung heula, gitu kieu heula tah dina ana bentakan caringin ya makasepnya. Wah. Tuh gitu. Cuman resep we. Resep. Tinu resep jadi resep. Jadi mah hoyong bisa gitu. Oh, janten ti ka Dari Bogo. teh beda deui atuh boy. Janten tahun 98 mah teh acan kana suling, Atos kan cuman ya taram-taram lah. Oh, gitu. taram-taram. Neme ngalalanya gitu. papi murang kalimanya. Ya. Tah, Mohon. di tahun mencolok tahun 2005 ini teh aya internet kan. Mohon. Tah, mimiti nge-share gitunya. Mohon. Nge-share. Kumaha ya cara suling anu bener-bener teh nu lurus nu pas teh kumaha gitu. Sesuai chord gitu. Kumaha carana gitu tah. Oh. Buka-buka eta gitu. Abdi mas salut teh pamika tukang suling teh eta ku tiasa oh iya chordna tina ieu sulingna ieu. Oh iya chordna A sulingna nu ieu. Oh, nya kan Eta teh dilatihna teh kumaha eta teh ngadangu-dangu atawa nepi kumaha tah? henteu ari eta mah kan lebetna metoda core. Oh. Janten same saresna mah sama me kanu suling nya tiasa niup atau nepi tiasa naon teh saresna mah kedah terang ngelakor saresna. Mohon terang Terang ngelakor eta teh saresna. Dekangnya nyobian kopi. Breaking news. Mangga jang bro mangga. Breaking news. Tah ieu rada leuleur ieu. Lieur. Janten Tah sate acan kana nyuling teh kedah saresna mah kedah terang ngelakor. gitu. Kedah terang ngelakor. Pantesan abi ti basa etan. Abi mah niup ge Gitu. teu disada wae kumaha aja teu ngarti kumaha eta teh kudu manyun atawa cing aya suling teh nyanak suling teh Kang Dahlan. Oke, asa aya di dia. Abi yang belajar ya Salah juga satunya. aya tutorial gitu tim. Asa aya ya, asa aya kayaknya asa aya. Rencana Kayak wargi para wargi sadayana. Sanagelanya. Mohon mangga. Para wargi sadayana ayeuna absim kuring bade nyobian diajar nyuling. Cing ieu teh absim kuring teh rada kumaha nya? Rada penasaran niupna ge teu bisa gitu komo ngamerdu-merdukeun anak tah cing mumpung aya sang suling sakti kita belajar langsung. Mangga Kang Dahlan abi mah nyuun teh nu alit we lah. Hiji atuh anu Tah, nu sareng Kang Dahlan atuh. Oh nya. Janten dicontohan gitu. Dicontohan. Janten kami hoyong saya mah eta segitu. Kumpulkeun. Tah, gitu Kang Sandi. Mohon, janten kumaha ye pertamana? Pertama mah tetep da kedah tiasa niup. Tah, Pertama mah. tina niup cing hoyong Pertama ningal. mah tetep kan urang aya metodana Mohon. cara niup teh nu kumaha nu pales, nu kumaha nu teu pales gitu kan. Mohon. Cing. Pertama mah tempelkeun ayeuna kieu tuh. Tempelkeun we ulah wara nyipeng ieu, tempelkeun heula kieu. Tah kieu tempelkeun. Tempelkeun, tah para wargi tempelkeun. Awes kana Tempelkeun. bibirnya tong kana bujal. Tempelkeun. Tempel we heula kieu. Daoskeun di mana anu aya soraan gitu. Kieu we. Tapi diusahakeun si napas teh ulah keluar. Ulah hebos. Ulah hebos ka dieu mun teh matak di kieu heula. Tuh. Pami masih kena aya ngahebos ka dieu. Berarti tacan. Tacan buleud gitu. Oh, Ulah buleud. cing cobiannya tempelkeun Ulah buleud. kana biwir, Dimana- manyun saeutik rada manyun Iya. nya. Saya Kang Dahlan Gitu. Tah, sepas gitu. Ulah wara mencet itu akor. Tah, eta aya. Tapi ngakebos keneh nya. Nya kan kayak gimana? Oh, kedah teras we nya. Sampai ke mana? Sampai ke daya hawa ka dieu, ngehebos ka dieu gitu. Oh, Maka berarti kedah leres heula niu Iya. kitu nya tong Leres heula niu. ka kikieuan da Oh, ulah percuma wara. kikieuan Iya. ge can niupna teu geunaheun pangintennya. Nya, Oh, biasa. manyunkeun salit. Tah, Bete, di mana we. nu pas. Tah, berarti eta
Tapi kage bos kene lah, Iya. kage bos kene. Oh, Tapi berarti dah lama-lama mau akan di mana rawas berarti mana, kita gitu. sering-sering latihan Sering, ya, kayak kita sekali sering, dua gitu. kali. Udah sering. Mohon. Tah, salajengna cing aya cerita-cerita anu menarik atau napi anu lucu lah waktu Aya ta. Tah. Waktu manggung aya. Menarik ya. So. Iya mah. Karena di kolor, kadang pribadi. Iya jantan pas penyanyi naik kan sulingnya digigireun. Suling digigireun. Ka payangan abi teh kan tukang melodi gitar. tukang melodi gitar eta jalma itu tukang heureuy eta mah pas tukang heureuy da sigan nu apal itu cenah penyanyi teh lagu ieu si akor teh pasti nganggo suling akor ieu pada dek prung sulingna dicana ku manehna abi teh apal gitu cana ge meureun ku manehna Sadayana. entah hiji cigan Hiji, nu tapi apal dina akor manehna gitu eta. anu sok dianggo ku abi gitu eta cilang-cileungna ya lain-lain ku masalah cilang-cileungna suraseri teu puguh gitu penyanyi geus naik ya banding pas bagian sulingna teh aya eta pemain melodi aduh astagfirullahaladzim Janten dia mah Ya. di prank gitu begitu ya. Di-prank, ya. Atuh urang ngek Aduh, nyuling pal baik nyuling suling eueuh ka mana suling urang balas saya ka mana suling gitu tutur mah ngahuit teh beneran ngahuit ya cilang-cileung teu puguh we si penyanyi lagi semua kurang perong kabeh teh gitu Allah, ya Gusti. bagian abi meureun astagfirullah ayat eta kejadian nu bega serieun eta harita kayak Ari pertama gabung sarang SMR teh ti mulai pertama ngarintis atau napi kumaha Mang Kang Dahlan Ari ngarintis mah emang teu sasarengan gitu nya Mohon. sareng SMR teh ngarintis mah mohon cuman pas SMR main dah harita mohon tapi dari abi mah kantos kenal jeung si bapak mah gitu nya mohon main di mana abi pertama teh mun teu lepat di Cihideung Agustusan asana mah mohon di Cihideung Agustusan Kang Asep teh nu apal mah nya Kang Asep nya Kang Asep apa Kang Asep apa Kang Asep apa ta pemain organ lagi masih keneh raina si bapak almarhum Dadah. Mang Dadang. Oh, almarhum Mang Dadang. Bungkur teh. Leres. nya di Cihideung lah Pertama mah. ya pertama Tahun sabaraha tah? terus soalnya Kang Asep nya tahun 88 ya apa namanya 88-an 88. Di payudnya yang keyboardnya keyboard masjid itu teh nu teh. Keyboard masjid itu. oh kan keyboard masjidnya boleh tuh gitu tuh Eta nu kumaha keyboard masjid? anu dipencet programnya teh gitu nih Oh, aduh leutik. programnya pami dipencetnya suaraan gitu heula aya suaraan heula program udah dipencet teh gitu Mohon. tah emu tapi sareng pangkus pertama eta Pertama. di Cihideung tah tahun 88 nya da abdi can bisa kan mulai direres-rereskeun teh ti 2004 kan kanu suling teh gitu mulai direres-rereskeun teh berarti otomatis ya tahun 88 mah nya taram-taram lah gitu marena Oh, dipaksakeun we gitu tah cigana ieu mah batur teh akor ge cigana abi mah ting D ting G ting F meureunnan gitu asal hurung ya mun cek asal hurung ya meureun gitu masih kena asal hurung Tapi kan ayeuna mah tos janten dewa atuh, dewa suling. amin alhamdulillah Terus ka mana pokona mah para wargi tos teu ieu deui lah. Tos teu ararateul deui. Teu kirim deui lah. Ya. Ka Kang Dahlan mah sadaya Salembang mah gitu Amin, nya dugikeun amin. ka personil Almanar sareng anjeunna gitu. amin Nya kantosnya. kantos sareng Kang Kuse Mohon. Sareng anjeunna teh Almanar anu lagu-lagu religi nya Kang Dahlan nya. mohon sareng Kang Kuse terus almarhum Aep gitar teman telepatna Mohon. almarhum Kang Aep yang sareng eta lah Kapung kan sok kantos di kafe gini nya. kantos Di kafe sami nyuling. Sami, Kata napi we. dansa. Milih. sami we da taya Milih di kafe jadi gitu Iya. jadi ballet jadi penari latar. Baik teh nyuling oke. Dangdut sami dangdut. dangdut sami Saking Oh. kubelana di payudnya kantos ka daerah Jakarta. nya ararateul pulang teh tah Hah? wih di Jakarta teh ararateul Nah, pan banjir ka jero kafe
Tapi ke arah tel gitu. Nah, di daerah Parung tuh kopi tempatnya. Gusti, Di Kemang mun telepat. dugi ke arah tel gitu. Nya panen lebat teh tanah cair ada teh puguh-puguh kan di ditu mah jual pami aya hujan alit oge. Hujan alit. Yakin eta geus ngagebrut cai teh ka Arah tel sampean. Nya pan ka panggung. Dugi ka borok teh Kang. Borok. Arah teh pokona mah euih ti kulon. Gitu. Arah teh datang ka dieu. Orang curigeun ka asal ngeuteun orang teh mau ge pada naroskeun kandangan ka mana. Tek teh nyangsang di Jakarta aja. Ternyata ke Jakarta. Aduh. Nah, wih nanti ditaruh sukses kumaha mang di ditu alhamdulillah. Arah tel. Alhamdulillah arah teh. Di mana wae? Wih di Jakarta nyarak naon wih di Jakarta. Iya, arah tel borok. Alhamdulillah gitu kan sani arah teh alhamdulillah. Dirinya teh dah. Eta pengalaman teh nya. Pengalaman ribet ka. Leres pengalaman teh nya dugikeun ka nepi ka arah tel. Ke arah teh Cing kantos sareng artis anu rada terkenal gitu kantos ngiringan saha wae tah. kantos mun telepat mah eta mah sareng mananya grup di daerah Bandung handap lah sekedik di Cimeleuit. Mohon. Mun telepat mah sareng primadona harita teh nya. Mohon. Primadona desa. Primadona Mas Pri Cimeleuit. Mohon. Sareng Ngiringan sahanya saha? mun telepat mah. Aduh ada orang Bandung orang dia ya abi hilap dia. Darso. Wah, atau Darso mah tuh naon panyirok atau itu mah. Penyanyi rock atau Darso mah ulah. Rok parahianan. Iya. Cing hoyong rada disulingan salagu mah saalit mah. Naon itu sani. Lagu naon cing ieu teh suling naon ieu teh? Anu ageng ieu teh? Ieu teh mun telepatna mah debas gitu. Debas. Biasana tina debas teh kana naon tah? Lagu naon tah? Debas mana? Rita dan api Debas mah paling kanu lagu naon nyurupna teh kan akor ge berarti nya lagu gundah lah. Oh, gundah cing. Coba ye Billy teh percanten Paling sang dewa suling. Bade sakedik. Mangga sakedik rada digerelikeun heula. Iya. Aduh, Kang Sani atunya hapunten ya Billy. Mangga disakakeun. Hamputan ya pemirsa ya sanes agung payun botol cuman nya ieu naon pamenta ya. Iya, mun atuh Pamenta Kang Sani. payahna ieu mah paminten mah biasa euy sia dikunci ku Mang Asep. Sip. Tangan atuh pamiarsa. Da sekedahna mah ku ieu Kang Sani Cing. saresna mah. Hai, Saresna mah. nu haina tadi nu low, ayeuna nu high. Hai, saresna mah. Apunten, bilih aya kalepatan. Aduh, dugikeun ka ieu abi langsung tunduk ku merdu-merduna pokona tekenging hilap aya beberapa cover ti Kang Dahlan di channel ieu mangga tiasa didangukeun ieu di luhur tah. Ya. Pamita di luhur pilarian nu nyaliranya. Tapi kade like, komen, sadang subscribe. Sareng soblekerna. Subrek. Tekeng hilap like komen sareng subrekna leres Kang Dahlan. Gitu. Pokona mah sukses panginten sareng kanggo Kang Dahlan. Amin. Mugia dina Covid ieu panginten urang disehatkeun teras, jaga kesehatan. Amin. Sing dijauhkeun tina mara naon? Tina panyawat-panyawat. Amin. Panyawat-panyawat nuju wah pokona mah nuju riweuh di mana-mana pangintennya. Penyakit masal. Mohon penyakit masal ieu teh ngahambat karena kreativitas atanapi karena job-job Mohon. nya kurang-kurang ieu lah begitu pangintennya. Hatur nuhun Kang Dahlan. Punten pilih aya kalepatan panginten pilih aya nu bade disaurkeun ka pamirsa sadayana. Bade saur ka pamirsa mah ieu we abi mah nitip
Kudu amin. Ka pemain-pemain khususnya anu pemula ya mah gitu nya. Iya. Pemula cing sabar, tawakal, ngulik anu laras-laras gitu. Ngulik anu nya ulah sampai ka non karesep teh jantan ulinan unggul hiburan. Ulah sampai ulah sampai ka ciga kitu Tong gitu. hese saeutik Nya, rudat ulah. Ngulik kucing laras da ilmu mah segala ilmu mah moal berat dicana berat dicana gitu. Mohon laras Tos kedua ilmu. Mohon Sakitu we ti abdi sanes kirang mohon ieu sareng waktosna itu hatur nuhun ka Kang Iya, Sandi. iya. Hatur nuhun pisan tos Ya, di pasiean waktos. hatur nuhun pisan. Mohon. Aduh. Pokoknya teu keng hilap di subrek, like, sareng komen. Nah, Ya, gitu. mangga. Hatur nuhun Kang Sandi. Siap. Salam abdi 2 kali. Hapunten ya. Ya, hatur nuhun para wargi sadayana satos ieu masih banyak atau seueur keneh anu bade ka dieu nya bintang tamu nu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.